maneh Kipati dikit dateng sandika ngeran kapayun pula kaula pun pati dalem gorda sati nampi dateng pangbagia salira kalayan nyanggakeun sembah pangabaktus unyuk panjenengan Gusti Prabu. Iya pujas tuh sampean aku terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen pulning hati pun deing mastaka Kipati imbalan atuping kali dieta ngeran naon sobi tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alita mugia nalendra tiasa ngahapunten kana kalepatan patidal pada saling hampura jeung akang rai batur nuwun atuping tigana permilanipun panjenengan keresahan nimali dateng pati dongkap dieu wonten keresakan punapa jalanan kang pun diajeng ajeng siang kudal wengi kajabiti kasaoran salira Gusti Nalendra. Tunggu awak maneh imbalan Senopati kaharep maneh jadi kaharep maneh kapayun Gusti Seno edas nun Sri Paduka Ukuton kemangka daton semaheun abdi sapangeusi nagri amba sapangeusi nagara nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun sembah kaula aya dina dampa sampean panjenengan Gusti Prabu nuhun rai ditarima atuh kalina ti eta sobi pula hapunten bilih langkung saur bahe carekna maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah ngeran urang pada dina rupaha kasalahan rai leres kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikeun naon ieu teh purwa ngaging silingih kakang patih miwah kaula mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge nagara ieu rawe bumi loka nuhun deui sami-sami eran lamun tatuman mah murag jajantung teh akos matak sepor jantung pula matak sepor jantung untungna teh ngadenge sorap naon pula piriwit aing teh rada kabang balerkeun jadi rada kapalerkeun beres nya aya pikeun saeun naon ieu teh ngagingsir sisi rea kareta Gusti aya naon ieu teh pati imbalan saperkara kula ngahaturkeun repunung laksa ketika pingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangangkir kula dina poe ayeuna hai dina disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku narapati moal bade paha kana tinimalan parantos yanten kawajiban Gusti katenah pula bade siangna bade wengina dalah subuhna ge mangga teh teuing teu boleh sayo 1 kali 24 jam terbuka beres homo bari jeung kaula teh pangarumasakeun salaku bawahan ari bawahan teh pan kedah manut ka atasan nya kedah tuh lamun dina anggahota badan mah nyaeta abdi teh buntut salira teh sirah beres sirah ngaleor ka kaler piraku buntut aya di kidul nya teu ngepot atuh sirah ka kidul piraku buntut teu ka kaler beres sirah ka ranca ekek piraku abdi ka Banten nya jauh-jauh atuh kitu moal nepi ka kitu abdi mah nya bade taat ka salira bade bakti nya we kula kadua tieta imbalan saperkara pisan kaula nyacapkeun ka sono
kulawas bisa tepung lawung amprok cohok tepang raraik tiluan di karaton kieu. Hah? Beres. Sok sanajan bari jeung pagiling gisi kunggal poe di karaton. Tapi ari patanya mah da urang teh langka jalaran kapedo ku gawe sewang-sewang. Sasat akang salaku raja atuh anjeun patihlan senopati anu sok kuriling ka tepis miring anya celang ka padesaan sakuriling bungking nagara bumi loka dipapai ku aranjeun kabeh. Leres nampi kena sono salira malihan masami bae kaula oge sarua sami senopati teu aya bentena melima aya langkung ka salira mah tibatan kapun bojo sono kapun bojo mah sanajan bari jeung cantik molek oge da sok aya geuleuhna Aya bosenna kulana. tapi ka salira mah geuning waduh komo bari jeung nguping dunungan mika sono kasimkuring salaku bawahan menika asa brai alam dunya teh Asa bengras kulana. rarasaan teh asa punah hutang ka Bang Emok teh Asa lugina. asa caang teu salah wayah Asa lugina hate. asa lugina hate Taktos. nya lamun seuk teh mah dibandingkeun sareng kapun bojo lain masad abdi ngawonkeun pun bojo najan pun bojo sok mere kanikmatan oge Ya. aya bosenna komo lamun keur pun bojo kabarkeun keur bau sungut mah nya Model ya. kitu tapi kasalira mah denger rumah sakeun simkuring mah syariatna didangdanan syariatna kaula teh nyata digawe kasalira meureun pikeun ngipayahan pun anak pun bojo teh panti salira Rezeki. weureu seubeuh sasat salaku bawahan di patempatan geus kadagingan geus katulangan ku salira Taktos. nepi ka kitu eta bahasa ngolo kadulungan adalin ngolo da karasa Kenyataan. kanyataan kitu prahna ya Hade pake teh. kitu ieu di malan Gusti iya nuhun luar biasa deui jabat eta cunuk kana waktu prapta ka mangsa nitih kana wanci akan ngahaturkeun layang pangajian kasampean duaan layang pangajian bener Loh. tina dasar rasa rumah akang salaku raja di negara marpati di negeri yen sasatna di negara bumi loka kapanang ku salarea lir ibarat kurang teh nyata hurung nangtung siang lempang bro di jeruk bro di pantau ngeluyah di tengah imah buncir leuit loba duit Loh. Eta kulana. istuning teu aya kakurang jeung kakuciwa karanjeun kabeh Ya. sasat anjeun teh kapanang ku dari kaula teu ngijing sila bengkok sinembah anu satya satuhu anu nuturkeun tapak lacak jeung kahayang kaula dina ngeuyeuk dayeuk olah nagara kula salaku pribadi jeung salaku raja bade ngahaturkeun layang pangajian anu saluhur-luhurna ke diri anjeun duaan patih lan senopati waduh ngeran Wah. naon awon kapi unjuk nanging pangapunten naon sanes nampi kana pangasih nolak kana kanyaan upami salira masrahkeun layang pangajian ka dari kaula dasarna tina gawe kaula di negara teh asa adean ku kuda beureum paripaosna Beres. maksudna margi isin ku sumpah dina mangsa kaula diisiran jadi pejabat dina mangsa kaula dijenengkeun jadi ais pangampih di negeri Yo. sumpah toh pati jiwa raga nyawa dipalar kasalamatan negara jeung bangsa Kentena. anu sasatna ieu pribadi kaula teh istuning digeserkeun anu dipayuntunkeun teh nyata ngeunaan kepentingan umum jeung balarea Eta di prioritas. janten terus jadi kacinekan yen eta teh paras jadi kewajiban kangge diri kaula sorangan pribadi Gusti Nalendra sami sabatos abdi ngira Ya. Ma kulana. da lain ku nampik teuing Ya. nanging panginten kadang-kadang da urang teh
Tongbujeng hingga nyawang kabatur simpuring we rompok piagam tenaker hampir ratusan. Nya. Dina Boh duta kebersihan mah, duta kesehatan, duta lingkungan, duta kesenian. cantina iklan duta sampo, Eta. sarang sajabina. Gini. Tapi anu katawis ku masyarakat mah lintang tigawe. Gawe jeung anu rancage bari jeung prak-prakanana. Eta. Datesa gede ku ayana zaman tos terbuka. Nya. Masyarakat geus bisa ngaakses sagarupaha berita boh ngaliwatan TV, komputer, YouTube, media sosial sareng sajabina. Gini. Kadang-kadang anu nyinyir mah nyaeta ongko loba prestasi tapi mana prak-prakan jeung realisasina. Nya. Teu aya buktos. Da ieu teh jadi nama pemecut. Jadi nama nyata isin parada. Kulantaran ieu teh urang teh ngarumasakeun simkuring sorangan. Naon? Sieun dina digawe mah lamun muda kena katantuan 100%, pagawean mah panginten 50% oge bieu. Margina da ieu teh nagara teh sakitu agungna. Tapi punten Gusti bade ngiring jabung tumalapu sok punang maneh. Margi ieu nagara teh jutaan jelema. Lain ukur puluhan, lain ukur ribuan, tapi ku jutaan jelema najan bari jeung buuk sarua hideungna pan karep jeung kahayang sok beda-beda jeung rupa-rupa. Katenan atuh. Pangabutuh rahayat anu sakitu luar biasa. Kadang-kadang setiap di kaler beda pangabutuhnya di kidul. Benten. Pon kitu deui nu di wetan jeung nu di kulon. Tantos. Hartosna teh aya pangabutuh anu luyu jeung budaya sewang-sewang. Eta. Da bujeng hingga kulon wetan kidul kaler beda daerah beda budaya. Tantos. Ya, tak ieu teh seueur pisan PR anu kedah direngsekeun. Di antarana nyaeta jalan ka kampung-kampung masih seueur anu garogek. Jalan ka kampung-kampung masih keneh seueur anu awon. Eta teh muhun saperti jalan kasapan pan arawon keneh. Garejlok keneh bulan kadinya. Malahan mah anu nyinyir oge lain nyebutkeun jalan. Naon? Balong nyebutna oge. Direken balong Nya marukana. pajarkeun cenah seueur singa di jalan teh. Singa maung lain. Singa naon? Singa dagor. Singa geblug. Hartina teh bisi ngadagor, bisi ngageblug, bisi labuh. Hawatos ka ibu-ibu komo lamun keur kakandungan teh mah. Lamun teh rek kontrol ka rumah sakit meureun keur mah reuneuh geus gede jalan butut kitu meureun burusut manten. Kahiji, kaduana meureun pan katuangan urang kota pan datangna ti kampung. Sedengkeun lamun di kampung aksesna kirang yakin ieu teh ngahambat kana makanan di kota. Distribusi bakal kahambat sareng sajabina. Ya. Hartina perekonomian oge urang teh bakal kurang. Kahiji dina jalan, kadua dina sakola. Sakola anu kiwari memang seueur bangku-bangku anu car kirang kene. Kirang layak sareng sajabina. Margi sumber daya alam luar biasa kedah dikokolakeun ku sumber daya manusia anu berkualitas. Pikeun nyitak SDM na teh ngaliwatan sakola pendidikan dasar, menengah sareng atasna. Ongkoh deui sajabat ti eta tina kasehatan. Can deui tina kasehatan teh dina lingkungan ongkoh. Dina lingkungan. Anu seueur keneh lingkungan urang anu walurat ku cai. Nepi ka kadang-kadang ti pakampungan ti padusunan masih keneh aya nyaeta rakyat urang anu hese ku cai. Tigerat ku cai.
kulantaran hesena kuayana cai kata mata di imah daya WC tungtungna jadi kokotoran teh miceuna di mana wae Tungna terjadi kumuh kulanya. kumuh jeung sajabana make jeung aya dolbon Naon eta teh? dolbon teh ngaheuj di kebon Eta. omodol modnya eta tong dicohakeun deui Nya ngarukutu. ya dolwah teh di sawah nu parah mah dolha Naon eta? dolha naon modal dibikin mitoha agelo sia mah kitu Talangnas eta mah kulana. wah seueur pisan Rupi-rupi kulana. anu memang aya oge dolpi naon modal deket kereta api aya kene gitu aya Sisi real teh kulana. matak seueur anu kageleng anu atunya hareujeun teh tah dina lebah dieu tapi punten ieu mah sasiereun sabeunjeureun da urang masalah ku fasilitator jeung eksekutor sayakti pikeun nampung tur tak narima aspirasi anu sasatna aspirasi teh pikeun ngayakeun pangwangunan leuwih maju ka hareupna ya Iya. margi sabagian rahayat anu sumpingna kritik-kritik saran-saran nyata kasalira kakaula oge ka Kakang Patih tumali ngeunaan janji-janji waktu baheula keur kampanye ya anu seueur keneh urang teh janji can pasini carita anu can tiasa laksana margi sababaraha hal teh diantawisna aya skala prioritas anu kudu direngsekeun katambih-tambih panginten moal tiasa instan iya ngan nya kitu teh kumaha omong-omonganana aduh matak nyeri kana hate matak nyentuh kana hate matak beres kadengena Silung kulana. lamun urang sarua narimana oge yakin urang teh bakal salah manten ongko kahiji kaduana urang teh nyaeta ngalawan arus mah apan mayoritas marahaya ayeuna lamun urang nentang kana kahayang masyarakat meureun urang teh sarua jeung orai nyampeurkeun paneunggeuh jadi saya dikedah teruskeun naon rupaha kahayang masyarakat tepikeun di antarana janji teh ka janji salarea kudu bukti da geuning omong-omongan rahayat mangsa ayeuna mau omong-omongan tapi punten ieu sok Cobi. urang jadikeun evaluasi nyaeta anu demonstrasi Ujuk anu ngajieun unjuk raksa dina lebah dieu teh nyaeta ngumbar ngeunaan sakapalai salira anu jadi raja mangsa ayeuna nepi ka ayeuna can rek jadi wae ngeunaan janji ai awong-awongan jeung omong-omongna teh marana atuh sia teh janji-janji syariah teh marana sakeur kampanye teh teu cara memeh terjadi daek kakampanyean kaunggah kampung daek kau init kaunggah padesaan blusukan baligo pagede-gede ngobrol ngeunaan janji itu ieu kumaha pokna aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah anak geus ngajedog ngan ukur culang cileung neangan palingeun jara di bangsat jara di garong Eta kulana. rahayat kadungsang-dungsang mana anjeun teh wakil rahayat teh ongkorek ngawakilan rahayat kanu diwakilan teh beungharna kumaneh mobil mewahna kumaneh pamajikan gelisna kumaneh ai ngan ukur sakan narima dedekna jeung gegedohna Beres kulana. nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar nya kana kaprihatinan rahayat Kawaluran. na teu nyaah ka rahayat teh ai geus jadi kalakah ngomongkeun proyek jeung dulur sia Benar. ai geus jadi ongkoh ngomongkeun rek babakti ka negeri tapi prak-prakarana kalakah babati ka negeri Wah. nutup ceuli nutup mata ngabudag-budag maneh cek maneh cek rahayat dan cek abdi Eta kulana. abdi mah tuan teuing pokal teuing bisa ngomong teh lain
Pokal deui ngomong teh. Apa teu naon? Pan ieu mah realita bari jeung nyaurkeun heula. Ya. Widi heula. Nya. Ya. Jeung sagarupa oge boleh pokal asal demokratis jeung Pancasilais ame dilindungi ku undang-undang. Ya. Gitu apana? Nya atuh. Era atuh urang teh ku para karuhun anu parantos ngantun jasana noreh nepi ka ayeuna bacaeun anak incu anu bakal datang. Nya. Nepi ka baloboran ku getih guyang getih. Oh. Nepi ka seplak tak-tak potong leungeun nepi ka maot paribasana. Tapi hasil tina perjuangan eta ngawujud kemerdekaan negara. Ai geus merdeka piraku ngaracunan karahayat. Jeung naon karya urang? Tinggi. Waduh, dikeresaeun ka salira. Nya moal aya nu nolak. Saha atuh isina nolak ka salira bodoh paribasana bodoh. Bodoh kacida. Gagah aya, Nya. ganteng aya, Kumaha deui ulah. pangkat raja beunghar ongko. Wah istimewa pokona salira mah. Nya, Mundina bahan bakar mah Pertamina teh Nu pangungu. Pertama turbo Nya. pangunggulna. Pangbekena. Nah palai garwaan teh ka urang ranca sepat lain, ka urang pintu lain, Urang bobodolan. ka urang bobodolan lain, ka urang ranca bangok lain, ka urang ciluncat lain, Urang Neglasari. ka urang neglasari lain, ka urang buah dua lain. Urang ka urang walini. Siapa darah dia nyeterang atuh. nah, Apaan ayat tulisanana di handap? Baik. pengen tungkul sia teh. Baikan panek Ya. atuh. Aing mung kawin ka urang bieu menjona. Ya. Oh jadi kaulah hayang kawin teh nyeta ka urang luar negeri. Waduh, wah hayang ka blonde jiga. Hayang ka noni jiga na ieu. Ka urang luar negeri. Ya. Waduh. Ka urang luar negeri, ngandung hati salira palai kawin ka urang Tasikmalaya. Naon goblok? Jauh-jauh Tasikmalaya mah jadi kene. Nya atuh. Aisyah lain luar negeri gitu mah. Jauh-jauh sih teh. Oh Tasikmalaya teh lain luar negeri lain. Sanes atuh. Oh. Aing hayang kawin ka urang negara Amarta. Wah, iya. Amarta. Wah. Ari Amarta teh di mana? Di pintu teh ngidul. Nya kadinya kulat. Terus ke stasiun teh ka itu teras. Beras ka Jatinangor. Geus di Jatinangor, luhur terus ka mana? Kiara Payung. Ai Amarta teuing teh apal tah. Padu ngomong sia mah. Urang negara Amarta ngan jadi hanjakalna. Nah. Anu jadi kabeng beratna teh nyaeta pati. Nah. Anu dipikayang kukulat teh geus boga salaki. Waduh. Geus boga salaki. Tasridu kulat atuh. Aturidu. Ya. Malahan aing dipikir dibulak-balik dipapai dirasa nepi ka ayeuna gering nangtung ngelang-layung beurang teh kana dahar, peuting teh kana sare. Kulantaran inget wae kana kaayang ngucan kasorang. Nyantel wae. Tapi pati-pati kaulah hayang kawin tetep kata awewe pati. Nya. Keukeuh wae, keukeuh. Moal bisa disisilihan. Malahan ieu awewe teh kaula lain hiji. Nyaeta kaula teh hayang sakaligus kawin teh dua. Aing hayang dua awewe dikawin ku kula. Sabab kaula hayang kanan kiri oke. Dina malam pertama raih.
bika hayang dirampok di dunungan ieu. Hayang ngasaan gerakan nyut-nyut. Jadi kula hayang kawin dua awewe sakali ngarana Dewi Subadra lan Dewi Srikandi. Dewi Subadra sareng Srikandi bener. Salakina ngarana Arjuna. Arjuna urang negara Amarta dulu disebut panengahing Pandawa. Cik pikir kumane bantuan mikiran kaula mun bisa laksanakeun kayang kaula. Ini nya. Hah? Wicara meneng-meneng larat den atin nira. Petenge ati nira. Salendra salin pawarasa. Salin pawarsa. Lir kalimpudan mega bodara awor lan mega putih. Sakedapan boten ngawangsul patih lan senopati barang ngadangu ngeunaan kapalai Sang Nalendra palai migarwa dua istri anu parados kagungan saroge. Buniraangan dika. Bahagia di, Lan bahagia di. Cobi kulan. hari saya nama ulah Gusti. Hah. Nya. Kapanang kulirik kaula awon kasebutna kahiji salaku raja hukum nu mana anu bakal bisa menerkeun pasoalan lalaki ngawin dua istri anu boga caroge. Teu eta. Ya. Kahiji kaduana ieu teh urang nagara Amarta bari jeung gegeden. Nya. Secara pribadi Arjuna boga masa dunungan urang boga masa. Teu eta kulan. Sewang-sewang boga masa leuheung basa anu pasya ukur duaan tapi nu handapna pan bakal ngiluriweuh ke. Tekan tenan atuh. Dina mangsa ngiluriweuh kitu panginten. Ke ngawujudna we pangperangan jeung nagara sejen. Nya bakal dordar kulan. Sedengkeun nagara Amarta teh sakti mandraguna margi naon super powerna nagara Amarta teh waweg ngeunaan kaamananana. Sakitu tohaga. Acan tina ka manunggalanana ka persatuanana jeung persatuanana ayeuna dikurang rek diganggu sarua we jeung oray nyampeurkeun paneungeul Nya atuh. musik-musik mula mandi ngahudangkeun macan keur sare Teu eta. terus si ngomong kitu embung sok ku akang dunungan mangagurat batu ai ku akang marada leahna hatena Omongkeun wae kitu. omongkeun we langsung Sugikeun kulan. Kalah ka ngobrol sadeh. Ditanya ka manang, ditanya sanggup henteu maneh. Hah? Sae punten menawi. Cobi kulan. 1000 ulah janten nu salaksa ulah jadi murka, ulah jadi rengating pengkali selera Gusti Nalendra. Naon? Teu. Mudah-mudahan sing jadi jimat parepeh kangge salira. Nanging dina badieu nyuhunkeun kajembaran hate salira. Kumaha cik cik? Omongkeun kumaneh. Cobi kulan. Dina perkawis awon kapi unjuk salira. Sanes kaula mahing kana kapala salira migarwa hiji istri. Teu. Nanging ieu mah da aya panginten sajabat di ieu istri teh seueur manawi. Iya kulan. Seueur atuh. Malahan tadi kaula nyanggapkeun istri ti mendi wanoja di mana anu rek nolak ka salira. Nya. Sanurek na. Da widadari oge paribasana kaula mangga sangem teh ngalamat. Tapi ieu mah kabembedatanana tos kaguan saroge. Teu eta kulan. Tos aya nu ngahukumanana. Hukum nu mana anu bakal bisa menerkeun ngeunaan
perilaku raja mikarwa hiji istri anu boga salaki kahiji kadua nyaeta kaula isin nataker yen upami tea salira salaku raja atau Arjuna ge salaku narpati di daerah nya anu boga kakawasaan anu boga masa jeung masyarakat anu simpati goh leres upami tea ma Arjuna teu masrahkeun ka garwana goh yakin bakal nimbulkeun perpecah belahan antawis dua negara antawis Amarta sareng negara urang bumi loka eta bulan sedangkan negara Amarta teh negara bobok ngeunaan keamananana nya pertahananana di angkatan udara di angkatan darat di angkatan laut ti kabayang keraan jeung sejeban goh yeuh rekep kaya gege nya Syakirana jago kana ngajedog goblok hah boa sajajar jeung sia senopati goh wasarwan belan sarwana jeung sia lu teu Gusti teu pisan-pisan kaula mah nah kumaha ai kaula mah bade ngarojong we ka Palai Salira nya ari sia ai tadi mah patahan ka aing pikeun ngomong ulah kitu ulah ulah kitu raja urang raja gagah sakti mandraguna nya kudu ngarumasakeun urang teh gawe ka manehna nepi ka kitu atuh sarua we nyebakeun ka aing teh henteu nyebakeun sanes tes marketing eta elok bulan sama hah lamun heuh mah kecing sia pengecut lamun sia nepi ka leutik buri kitu kaluar goblok aing teh suka goblok pati leutik buri kitu hah sanes leutik buri ganen sia goblok alasan naon deui sia ulah kitu Kang urang teh salaku bawahan kudu manut ka atasan kudu taat rojong hayang narek itu lagi ge kepret poing sia sia mimitina kitu teh teuing ka apa itu napa didenge wa Kang aduh bungut jeung hareup ati ampela sia mah hati mungkir aing mah nanya ka sia sanggup teu pikeun mawa Dewi Subatra Sikandi eta hah da yakin aing oge mah bisa digantian ku naon-naon bisa disisir ngan cara jeung kata naon kumaha carana sakan bisa kabawa kana kaula sateka pola hah nyai parantos janten kewajiban kaula mah mangga teh teuing upami parantos buleud ka Palai Salira sanggup kaula bener di mana tah kitu kayang aing teh lain kakah namalang wae kana kayang aing hah teu cara kurang gaji saeutik ngomong teh tukang ngeunai yeuh hah kaulah kitu Kang ki jaga ka hareupna ulah gandeng sia munapek munapek pokoknya munapek di jenggot wah jangan gitu saudara kewa gitu teh jadi sanggup kaulah mah sanggup sabaraha poe pikeun mawa nyuhunkeun waktu sae kaulah 2 minggu wah lilat teuing atuh bangsa ngampleng lilat teuing atuh nya saminggu lila keneh kurang dibere waktu ku aing 4 poe ya 4 dinten 4 poe mau ekspres ayeuna ini 4 poe karep geus nepi ka dieu bari mawa Subadra langsikandi kumaha we cara sia waduh kumaha kieu di geus we make wus we lah wus naon wus kata cepat eta mah ka Jakarta di Amarta Asia geus di Jakarta nya ke negara Amarta di mana beureun deukeut eta ge sugan ge sugan we nya hah sae mah sanggup nya ngiring kana ka Palai Salira bae nanging kaula minta nyungkeun widi we ka Salira naon nyuhunkeun kaula pasukan we dah yeuh bulan kangge marengan kaula tangtosna oge moal lukina hate lamun kaula sasoranganan miang gares bisi aya naon-naon di perjalanan kahiji kaduana jadi saksi dina mangsa kaula ngiwat atawa mawa
Ieu Dewi Subadra Lasigani. Iya. Idin kaulah sok dibere kaula. Sabaraha kompi sia? Cobi. Nya meureun kana 2 kompi mah. 2 kompi? Iya. Ya. Butuh danana? Cobi. Nya pake nyuwunkeun we kaula. Cukup 2 miliar. Wah, Gini bulan. omat 10% ieu uang denger ieu. Ya. Dina lebah dieu sia ngomong mah. Aya Adi we. menteng belaan ka aing. Cukup? Sangat. Cukup? Ya cukup. Bae, dicukup-cukup we. Ya. Wayahna sia. Aing hayang tina mangsa poe ka hareup, aing hayang berburu jeung Subadra Srikandi. Pangih jeung manehna. Sae mah.